Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadaya? Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Sareng sumanget diajar dina moda daring. Siswa-siswi sadaya, dina danget ieu materi anu baris dipedar nyaeta tata krama bahasa Sunda. Tah, aya nu terang teu tata krama bahasa Sunda teh naon? Atanapi dina sadidinten hideup teh ngagunakeun tata krama bahasa Sunda henteu. Ngagunakeun kecap naon nalika nyarios sareng anu saluhureun, sareng sahandapeun, sareng sapantareun teh benten henteu. Tata krama basa nyaeta aturan sopan santun ngagunakeun basa. Tata krama basa Sunda mangrupa ragam basa Sunda anu dipakena diluyukeun teh disaruakeun jeung kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita jeung anu dicaritakeun. Tujuanana make tata krama basa pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Janten aya dina basa Sunda mah nyarios ka saluhureun, ka sepuh, ka sapantaran sareng ka sahandapeun atanapi ka batur teh tangtos benten. Sanaos hartosna sami eta tapi benten kakecapanana. Janten aya dina bahasa Sunda mah nya beunghar kacida kakecapanna teh. Benten sareng bahasa Indonesia, benten sareng bahasa Inggris, eta-eta keneh. Ai lamun misalna teh makan dina bahasa Sunda seueur rupina kakecapanana. Nah, anu salajengna kekecapan dina tata krama bahasa Sunda diwangun ku ragam basa loma atawa akrab ai loma teh nya anu geus wawuh, anu geus kenal deukeut. Nah, teras aya ragam basa hormat. Ragam basa hormat kabagi jadi dua, aya ragam basa hormat keur sorangan jeung deui aya ragam basa hormat keur batur. Nah, dina ngagunakeun bahasa loma teu tiasa sareng saha wae. Mung paling ngagunakeun bahasa akrab mah jeung rerencangan. Teu tiasa hideup sareng ibu hideup ngagunakeun bahasa loma. Nah, paling pami sareng ibu mah hideup ngagunakeun ragam basa keur batur, ragam basa hormat. Nah, pami sareng babaturan tos caket mah hideup tiasa ngagunakeun bahasa loma. Tapi teu kenging nya pami sareng nu teu kenal tapi misal teh sapantaran ngagunakeun bahasa loma teu kenging. Nah, salajengna ragam basa hormat kurang leuwih aya 40 kecap. Nah, hideup tiasa ningali nya aya dina kaca 11 dugikeun ka 12 dina buku paket. Nah, di dieu mah ku ibu mung dicontohan dugikeun ka 4. Kahiji aya anjang, nganjang, teteh lebat kana bahasa loma. Bahasa hormat keur soranganna ngadeuheus. Bahasa hormat keur baturna natamu. Nah, nu kadua bahasa lomana bawa mawa. Tah jadi mun sareng rerencangan mah tiasa ngagunakeun kecap mawa atawa bawa, tapi eta ge nan kudu rerencangan nu tos kenal pisan nya. Teras bahasa hormat keur sorangan. Aya ngabantun. Bahasa hormat keur batur nyaeta nyandak. Teras tilu aya bahasa loma bere atawa mere. Bahasa hormat keur soranganna masihan atau maparin. Bahasa hormat keur baturna ngaleler. Nah, lajeng ayeuna urang larapkeun kana kalimah. Nu kahiji nya tah kecapna kan nu diangge teh ngabantun. Simkuring ngabantun buku ti perpustakaan. Tah eta teh ragam basa hormat keur sorangan. Janten mun aya nu naros tos di mana cenah.
Simkuring ngabantun buku ti perpustakaan ngawalerna sanes nyandak kumargi kangge nyalira berarti nyebatkeunana ngabantun. Tah terus anu kadua ibu nyandak buku ti perpustakaan eta teh ragam basa hormat keur batur. Nah contoh salajengna didinya kecapna meser jeung ngagaleuh. Abdi tos meser buku ti Gramedia. Tah eta teh ragam basa hormat keur sorangan. Jantan mun aya naros tos ti mana Neng? Cenah. Ku urang dijawabna teh abdi tos meser buku ti Gramedia. Nah, telas lajeng kana ngalarapkeun kecap pun jeung tuang. Nah, pun di dieu teh hartosna anu kuring. Anu kahiji contona ayeuna pun Adi tos kelas 4 SD. Terus anu kadua, pun bapa teu acan mulih ti kantor. Nah, didinya anu kalimah kahiji pun Adi berarti Adi kuring. Tah contoh di dieu aya pun Adi abdi. Tah eta teh lepar mun nyebatkeun di abdi. Tah soalna di payuneunna tos aya pun teh kuring. Teras pun bapa teh berarti bapaku kuring. Nah, anu salajengna aya tuang. Tuang didinya teh hartosna teh anjeun. Eta mah tipe salah nyeratnya. Eta teh kedahna anjeun. Janten tuang di dieu mah hartosna anjeun sanes tuang dahar. Janten gumantung kalimahna nya. Nah, anu contoh kahiji kamari abdi tepang sareng tuang rai. Berarti tuang rai didinya teh nuduhkeun rai anjeun. Teras anu kadua, dupi tuang Rama aya di bumi. Nah, eta teh berarti Rama anjeun. Sapertos kitu. Benten hartosna sareng tuang dahar. Tuang nu hartosna tuang teh mam. Tah eta mah benten nya kumaha konteks kalimatna. Nah, ayeuna ku ibu dipasian video kumaha cara ngalarapkeun ragam bahasa hormat keur sorangan jeung ragam bahasa hormat keur batur. Bahasa Sunda mah beunghar euy, hiji arti oge bisa aya sababaraha kecap. Contona Emang ari maneh geus dahar acan? tadi wae ngadahar mie, acan dahar sanguma euy. Dahar. Palurah, hayu itu tuang, hayu kalebet tuang sasarangan hayu. Aduh, sanes tadi abi ngantosan. Tuang. Paling mana teh? Oh muhun Pak, engke ka ditu. Yeu bade neda heula. Nuhun, Assalamualaikum. Neda.